Aduh, capek macul baik unggal poe. Turun. Hei, ampun lah. Itu kieu kerbekan bae deui. SMS-an bae. Ah, aduh lah. Halus ya. Orang kieu nya jadi tukang tani mah. Aduh, capek jasa. Naon dia kalah nyokot jadi tukang tani deui. Aduh. Rokok lah, geunah urang ngerokok ya. Ieu kopi mamawa, ieu termos eueuh. Jeung setan eta kopi di babawa ongkoh, termos eueuh. Aduh, ngeunah meuli ngarokok bari ngopi teh ya. Aduh, ieu horeng. Jadi tukang tani manu nganteran ge eueuh. Ampun, dak sarangan bade leuweung. Itu ben ieu jelema hiji-hiji acan ieu. Ih, ampun ieu keur macul di leuweung sarangan bae kieu. Nganteran cai-cai acan di hanginum kieu. Kieu horeng jadi tukang macul mah. Budak. Wih, bau hati baju. Bener ya baju bau apa awak aing apa bajunya? Masya Allah. Wih, budak. Pengen tingku bau ho aing inget dia kakak 2 bulan ya 3 bulan dia kakak nek ganti. Ih. Masya Allah. Wih. Bina-bina teungi ta baju. Wih, petnya sarua. Cek elek aing to bau. Tuh, seungit jalampah. Kelek aing mani mata tuh seungit. Bau ku baju-baju. Ih. Kelek aing mah seungit ya ieu. Aduh. Ulen jasa. Wusuh. Bau horeng kelek aing. Lain baju eta mah, kelek aing nu bau. Bener ieu mah kelek aing bau. Aing mandi si aing 2 minggu ieu. Betingan lah, dak. Orang dia jadi tukang tani mah awake bau. Alabatan bau pesing. Lah. Aing mah jangan duduh ka baju pet. Orang kelek aing. Lah, aing jangan buan kelek mah mending macul lah. Aduh. Lah, aing jeung ngambuan kelek aing mending neruskeun macul ye nya neuk menak benteng tuan dia. Neuk puasa. Pola geus aanggeus aing diuk bae deui lah. Lah. Mun mah anggeus. Ngambuan kelek segala bau-bau. Bina teh. Neuk plak benteng tuan can di sok cekel-cekel kieu. Iraha anggeusna. Bareng puasa beke. Tegeplek bonteng-bonteng aja. Tukang tani isin amat aing. Motor saya. Itu meureun macul tuh Abah Jaya. Oi, Abah Jaya. Macul keur naon eta euy? Nek malak naon eta? Rajin.
Woi. Lah, mak ganja yo, yang hayang bongar yo. Kemana? Tapi beraguan melak ganja segala. Hayang bongar ay. Jadi bang tadi baik gila, melak ganja. Apa? Beragu. Wani baik ke polisi. Lah, tuh polisi di BR tuh kurang kayangan mah. Tapi cuma kosna lain yang dihakan doang mah yang dijual ya. Woi, bisnis. Belajar bisnis kosna mah ya. Belajar apa suhu. Capek-capek macul. Mending HD mah. Dasar kaki-kaki. Ai pagawean besok ngomong-ngomong capek. Ai hes mau gunaan. Ai waktuna ti peuting, ceng, kasep, goblok. Beda-beda teuing sia, magahan kain. Je, pan ngomong-ngomong goblok sih emang. Kalau tanya ngijen pernah ngomong goblok, gelut ta. Ye, atuh ayo cak gelut mah. Gabug jeung pacul kon sia sekalian. Sia ngomong-ngomong kita hes kain. Jelema keur digawe kita ngomong-ngomong hes. Ayo gelut mah. Atuh ayo. Mah terus sieun kalau gile. Lah aing bung lah, bising paes aku digebug jeung pacul. Dina puasa kieu. Justru aing Pacul ye sakitu le. neuk melak ponteng neuk mikiran puasa aing ngegebug sia aduh aing doraka ke. Awak leutik babeteun. Leutik awak aing mah. Belagu. Sekalian ku aing pegat kita bohong ku pacul. Ya cek mending kira balik ke itulah. Ngomong-ngomong awak leutik, deul awak aing tuh. Oh. Wow. Ngomong-ngomong leutik. Terus sieun aing makasih ya berhubung nak puasa ieu balik kitu. Geus ah. Teu boga kawani be ngomong. Ayo balik kitu. Lieur aing kasih. Cemen.